India. Mang Baso. Salah rasan mang. Yuh, pamajikan sorangan teh keun ngidam keukeuh hayang baso mang. Punten ladangan. Punten ambil nu di ladangan dalu luar ayeuna mah. Istri abi teh nu ngidam. Ayeuna walaupun hujan abi ngabela nu hujanan ti bumi ka dieu. Dilihat itu kan baso. Salah rasan aya itu mang di dieu nu jeuh-jeuhan itu. Ngaladangan. Hujan. Terang hujan tuh. Abi nujung iuhan. Dia hujan. Abi teh mang pelanggan setia mang. Dia anu balik tengah kalau satu mang. Dia demi pelanggan. Walaupun hujan enggak ladangan. Wah. Hujan. Masih kering. Cuma pamikiran. Mang dia. Abi lamun kedua ladangan. Mang abi ini. Kamu ini. Siapa majikan teh? Mana basona? Ngidam majikan abi teh mang. Jadi ladangan cukup mangga. Mang anu salah. Buat kalau tager rumah tangga abi. Hehehe. Tahu urusan anak. Da aing dagang baso, ujug-ujug aing dagang tager rumah tangga baso. Urusan. Tapi tak gitu, Mas. Abi pasnya agung, kudu di pamajikan. Gara-gara kumbang ke ladangan baso. Ya ada orang itu aing main urusan aing. Ya, pamajikan abi teh minta dibalikeun ka kolota, minta dicelekeun. Si Mang tanggung jawab, moal. Nah, jojolan jadi tanggung jawab ka aing. Hah? Dia matak ladangan. Moal, hujan. Hujan turun. Pamikiran. Gai, batur, mentang rumah tangga gara-gara sebelah dengan batu. Terus urusan naon? Jeung aing heuh? Abi teh pelanggan setia mah kene hujan donat teh kumaladangan, Bang. Pelanggan setia. Enggak. Unggal poe geuna hayu we ngomong pelanggan setia. Pusingkeun waya mah. Dolan aing teh dikenal rumah tangga. Sabodo teh inget rumah tangga kumaha kitu geuna. Mang, kamu tos ka duit. Ya enggak lah, bayangkan memang bumi itu mah kudu coba duit bawa di bumi karena hayang teu dilaksanakeun. Sok, ebut kadinya. Mang perasaan aing kumaha pernah bumol di bumi. Wah, hujan. Turun aing. Kalau jangan ada genan. Maka pikiran aing. Ye, Mang. Aing hujanan deui. Kuwi ka bumi. Terus pamajikan teh baut mana basona? Anda mengal meladangan sabab hujan. Baku pamajikan teh gede bener. Aing mah pokona minta dibalik ke kolot aing. Minta dicurai enak gede. Si Mang tanggung jawab moal. Abi bisa di pamajikan aing. Yo, bayangkeun Mang. Pamikiran takut kagak batu. Aing geus jadi ladangan ku aing karunya di ladangan anjing musingkeun ukieu bae aing tinggal ladangan. Uang dia. Ya. Berang hujan atau pelanggan setia. Jangan hujan ini. Ya. Tapi aku tadi gitu. Mama. Abi aku set. Roni. Atau tak hilang kita ada di bumi. Bang, atau tak terkerapnya. Tapi jika nanti jangan. Saya ada kue ini mah. Kan. Masalah kami kan ada mah. Kuabi dia tadi. Kuabi dia. Yang cuma sekali bahaya. Duduk. Hujan sih mah. Keladangan hujanan teh. Mangat nama. Bang Abi harus begitunya. Ewe Abi. Ada anjing atau kaki tolahnya. Mang, non. Assalamualaikum. Anjing. Jadi mana-mana kakak ini. Mang Baso. Ambang kupat kan. Wah, ya ini rumah hijau. Dari jalan. Hantu. Iya dah hamam nang kupat. Atau saya kok ada naon? Ya, Mang Baso batu. Mang teh baso mah. Rumah pemikiran. Lamun Mang jalan baso, tuangna baso. Abet kumaha. Jatuh kumaha aing we? Biwir-biwir aing, ngomeli aing, duit aing. Ek dahar baso, ek dahar kupat, ek dahar mie ayam. Ya kumaha urang we tuh. Mang pemikiran dia, pemikiran anak kumaha. Iya, ingin pesen sabaraha? 10.000. Lamun Mang tuang baso, Mang na baso, Mang kan teu beser kan Mang wicarana.
atau 10.000 teh biasa ditabungkeun kumaha teh. Nah, kakak dibelikeun kupat. Terus aing kudu unggal poe ngalabokannya baso gitu. Eta mah kumaha? Mamang kumaha? Bae kumaha aing we atuh aing ke dalam kupat tahu. Abi mah teu miwah. Da terus maksudna naon eta metang ka di ujung jeung nyawa aing keur ngadar kupat tahu? Abi ngalangkung ninggal emam. Nah, mamna bet kupat. Kupat dingin meser. Nah, bet lain mamna baso. Kan baso mah gratis. Kumangnya lira. Atos ye 10.000 ye. Kumang kita jelas. Siap, kudu jelas. Munculan datang ka dieu. Nyawa aing keur madam. Teh puntennya. Sama nih. Kemana wae? Sia datang jol-jolan ka dieu ujug-ujug nanya saha maneh. Aing sia saha? Aing Betty. Sia da geus lila, meni sombong enggak ngeliat ka imah aing ge sia. Suga nanya. Ini Betty de la Perda. Oh no, yes. Loh, kok ini sama-sama Anda? Ini alumni kita bareng-bareng. Sama ya? Hei, aku kan dulu ternoda sama dia waktu sekolah. Ingat gak? Ingat. Siapa? Waktu di Papanggok. Di Papanggok? Iya. Itu aku kan agak-agak dikejut-kejut sedikit. Tapi besaran Anda daripada aku. Ya, aku kan beda ceritanya. Kamu kemana aja? Aku lupa deh. Aku udah lama. Ih, gemes aing. Udah lama kita gak nongkrong bareng, Cin. Nah, agak vlog aing sih ya karena oh pipiluan deh. Ya cek aing geuna aing pun batu ka sok kitu ana. Ya aku kehet. Mantap yo. Terus beli di lauk? Hah? Iya. Murah yo. Coba rasa. Mungkin mah murah dengan 200 ribuan. 200? 200 ribu, kalau mau bilang gocap paling mungkin mah. Ini 200. 200? Iya. 150. Bener. Oh, 50 nih man, ya 200. 50 kurang. Bang Maraben, kita cari sebentar. 250. Lumayan, kepatian. Anjay, itu duit. Nah, kalau cicing di dia tuh. Lo bisa parajan. Itu marah begitu mah. Maksudnya? Ya, kan Kipri eta teh modalna 250 nya. Luan hiji, luan 3, 4, 5, 6, 750. Patina pinter ya. Dijual. Lo aing dijual. Dijual goblok. Naon dari mana? Lo temen naon? Iya, cuman main kalau mau jadi wajah. Dua. Duanya tenang yang jualan mah gampang sama dia nomornya. Dua ya, dua. Apa ceknya? Apa cek? Ih, Abi teh ngefans pisan. Ada sok dina TikToknya. Ih, teh nyangka Abi tiasa pendak di dia. Wias, bukan di foto. Oh iya, sangat. Sekedap. Jadi ya keroto ya? Ayo nama daripada aing lapar mendingan uang meuli heula sebelah NDR. Ya di dieu mah lamun meuli 50.000 teh kana teh sok dibere kupon. Kupono don price. Heuh, engke teh bisa ditukerkeun aya nu duit, aya nu kipas segala. Ya beda. Si jajan. Wah, komplit mulai. Habis naga atas. Aduh, kenceng. Karunya tak udah kuai. Pararagu. Aduh. Kuat. Sangat dicemburu. Naik kawan. Iya. Launan tenang.
Thank